lain tunggul. Atuh bos, eka mana sih meniru rusuhan gitu bos? Duh, hampura urang rusuh tepun-tepunten acannya. Ya, urang arek ka Purwakarta urang teh. Atuh punten-punten sia teh, da aing teh lain tunggul makam. Atuh bos, ek naon sih ka Purwakarta bos, eka saha? Ya, urang teh arek ka si Bos Nova. Si Bos Nova teh ulang tahun. Ayeuna teh ka 30 genep, yo. Mantak kamari teh ka urang dionang urang teh kudu ka ditu. Duh bos, milu atuh urang bos, ting si Mail, nya mah. Heeh, yang nyaho. Tuh. Enggak cicing lah, geus teu baroga duit mah. Bidi ditu ge sok bisi meakeun kue ulang tahun. Ji, mana yang mau kitu pisan ka urang teh? Meni suujon ka Cida. Ari obos boga duit gitu rek los-losan ka Purwakarta ayeuna. Cing, pugu ge urang itu boga duit mantak teu ngajak teh. Urang teh lurusuan teh arek ngajual rongsok urang teh. Ujung ongkos ka ditu. Duh, meni maksakeun pisan atuh bos ka ngajual rongsokan sagala. Duh, aing harga diri obos eka manakeun. Geus we ka dieu nya mah nya. Iya.